Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alaka geus ngajadikeun Allah ka anjeun. Ayyuhal insanu he eling-eling manusia. Pi ari lapad pina eta jaidatun panambah. Fil alamil mutawasiti di alam mutawasit. Alam pertengahan. Alam tengah-tengah. Baina mulkihi antara dunia anak Allah wa malakutihi jeung malakutna Allah. Allah geus nyieun anjeun disimpen di alam mutawasit. Alam mutawasit teh mana? Antara dunia jeung malakut. Rohna jalma di malakut, jasadna di dunia. Di malakut nyenter ka dia jadi hirup. Lamun nyenterna dohir batin. Lamun nyenterna kana batin hungkul teu kana dohir sare. Lamun teu nyenter dohir batin maot. Tah gitu. Matak dunia, matak manusia mah disebut orang dunia bisa, da jasadna di dunia. Disebut orang malakut bisa. Namun sababna rohanina di malakut. Matak lamun hayang ningali ka malakut teh jalma mah gampang. Da rohanina geus di malakut. Kumaha tuh? Tinggal miceun sifat kamanusaanana. Perangan nafsu di mana geus leungit sifat kamanusaanana engke bakal muka safah ke alam malakut. Gitu. Matak manusia mah panghebatna aja. Pilihan makhluk Allah teh manusia, lain malaikat, lain manusia. Kabeh Allah nyieun makhluk pikeun kepentingan manusia. Malaikat dijieun keur kepentingan jalema. Rek teu syukur kumaha urang ka Allah. Malaikat sakitu mulyana dijieun pikeun manfaat manusia. Pikeun kepentingan manusia ngahasilkeun ibadah husul ka Allah. Malaikat aya anu purah ngurus cai hujan, aya. Ari malaikat sok ngaleueuter. Sok ngawuluku. Nu sok ngawuluku saha? Jelema ceuk Allah. Malaikat atur turun hujan. Manusia itu rek ngawuluku. Rek mandi, rek nginum, bener. Jadi malaikat dijieun ku Allah pikeun kamanfaatan manusia. Sok matak lamun teu syukur teh goblok bener urang teh. Piraku teu bisa wusul ka Allah urang. Manfaat makhluk kabeh keur urang. Teu bisa wusul teu nyaho ilmu, nanyakeun ka malaikat. Datang malaikat mulhim ke ngajawab ka urang. Geuning aing teu bisa nanyakeunana. Tah ieu cara nanyakeunana teu bisa teu da can ngaji. Ngaji heula kan geus bisaeun. Guru kumaha nu tak bisa nanyakeun ka malaikat ya. Nanyakeun heula engke. Malah ka malaikat batur nanyakeun, malaikat mah makhluk ka Allah nanyakeun ge. Ibrahim didatangan malaikat Jibril. Alaka hajatun? Ibrahim, maneh ieu geus diayun dina sengotan rek diduruk ku Raja Namrud. Itu boga pangabutuh teu? Kumaha ceuk Nabi Ibrahim? Ka ente mah Jibril aing teu butuh salawasna ge. Dibutuhna ka Allah hungkul. Nanyakeun ka Allah. Guru mutlak nu hakiki teh Allah. Guru mutlak nu majaji Rasulullah sallallahu alaihi. Tina guru anu majaji teh dibagi deui. Aya anu tina guru anu hakiki teh aya anu majaji. Itu aya anu hakiki, guru heula, guru dibagi dua. Aya guru hakiki, aya guru majazi.
Guru hakiki mana? Allah Subhanahu wa taala. Aya guru nu majazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabenerna mah lain ka Rasul ka Allah nuturkeun teh urang. Tapi da ceuk Allah kudu nuturkeun Rasul mun aya nuturkeun ka aing, mentak nuturkeun ka Rasul jeung ka Allah. Teu meunang hiji-hiji, aing moal ka Allah arek nuturkeun Rasul. Ek nuturkeun Rasul ka Allah moal teu meunang sapake teh. Ditinggali tina segi makna guru teh aya guru mutlak, aya guru muqayyad. Aya guru hakiki, aya guru majazi. Artina guru majazi teh ukur bahasa hungkul hakikatna mah ka Allah. Urang nuturkeun Muhammad hakikatna mah nuturkeun Allah Subhanahu wa taala. Ulah tadi muka Muhammad poho ka Allah sih. Engke bisa musyrik ka Rasulullah. Ngagungkeun Muhammad ke karena Allah ngagungkeun. Jadi hakikatna ngagungkeun Allah nu ngalahirkeun Muhammad. Gitu. Jadi ek ngaguru mah ka Allah. Ngan kulantaran teu bisa langsung ka Allah maka ngaguruna ka anu majazi, ka anu hakiki mah teu bisa. Jadi mereka dibagi ti luhur guru teh aya guru anu mutlak, aya guru anu muqayyad. Guru mutlak kabagi dua, aya hakiki, aya majazi. Nu hakiki Allah, nu majazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutlak eta mah. Hartina mutlak pasti benerna mustahil salah. Eta guru pembagian guru. Ya, guru. Aya anu mutlak, aya anu muqayyad. Mutlak bagi dua, aya hakiki, aya majazi. Hakiki Allah, majazi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Rasul teh Muhammad, Rasul teh guru mutlak majazi. Artinya majazi teh lain hakikat bukan Rasul tapi hakikat bukan Allah. Ya guru anu muqayyad. Guru muqayyad aya anu mursyid, aya anu goer mursyid. Tah, kudu paham bab berguru oke. Tugas Rasul mah guruna ka dieu. Sahabat nu ngaguru ka Muhammad. Urang mah ka dieu tah ka mursyid. Juga mursyid tong diduduan. Ya tahiji ya dulu saya bisa menjual ya mursyid. Bahaya itu. Ahli guru dia. Ya kaya guru muqayyad atau mursyid nu ajaranna sesuai jeung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis. Nu mursyid teh ajaran sesuai jeung ajaran Rasulullah lahir batin, lahir unggul. Salatna 2 rakaat subuh. Rasul ge 2 rakaat. Ari urang salat subuh tekad muqtadilah ari Rasul tekadna kad mukmin anu bener. Nah bagina atur batinan teh. Guru muqayyad mungkin benar muqayyad dikaidan. Di guruan sote lamun atur jeung ajaran Rasul jeung Allah. Gitu. Kamu teu mursyid mau lawan guru. Guru muqayyad.
mursid sesuai jeung ajaran Rasulullah SAW. Zahir batin. Praktek ibadahna jeung akidahna zahir batin. Guru gair mursid, guru nu sasar. Anu ajaranana teu sesuai jeung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta pembagian guru. Kudu paham ulah janji ngeguru. Mana anu kasupkeun gair mursid? Ahli bid'ah, nu sasar akidahna itu. Eta teh ahli bid'ah termasuk gair mursid. Maka bahasa guru mursid, jangan ambil ilmu dari orang bodoh. Gair mursid. Jangan ambil ilmu dari ahli bid'ah. Ahli bid'ah teh gair mursid. Jangan ambil ilmu dari orang yang bertakabur. Gair mursid. Mursid teh nu bener, gair mursid teh bener, sederhana mah kitu tuh. Tapi maksud bener dirinya ajaranana sesuai jeung ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahir batin, mursid disebut. Namun zahirna bener tapi batinna salah, gair mursid dikasih. Tulikeun moal tamat-tamat teu. Sabaraha poe deui ya. Tamat meureun sugan. Nah, kana itu tamat ge asal bisa we lah. Tamat meureun lah sugan. Milu-milu tamat atuh. Tapi ke mana tadi? Ay ja'alaka tegasna ngajadikeun Allah ka anjeun al alamal mutawassito kana alam anu pertengahan. Baina alamil mulki antara alam dunia wa huwa aritu alamul mulki eta alamus syahadah alam nu kasaksi. Ieu nu kasaksi ku panca indra urang nu kapanggih alam mulki disebut. Alamil malakuti jeung alam malakut mana wa huwa ari alam malakut eta alamul ghaibi alam anu samar sajeroeun dunia. Fal insanu mangkari manusia eta lain itu insan eta min alamil mulki mahdon di alam dunia meles walamin alamil malakuti jeung teu ti alam malakut mahdon meles. Ari malaikat mah meles urang malakut gitu. Ari manusia mah alam mutawasid gitu disebut urang malakut bisa disebut urang dunia bisa. Bal huwa barik ta'ri itu insan eta mutawassitun tengah-tengah bainahuma antara itu mulki jeung malakut. Hisan hisi wa maknan jeung maknana. Ama hisan apun hisina pali anallaha mangkasna Gusti Allah taala khalaqo parantos ngadamel Allah ka itu insan khalaqahu ngadamel Allah ka itu insan bainas samai antara langit war ardi jeung bumi. Wa ghairuhu jeung ari salian insan minal hayawanati tina pirang-pirang hayawan. Wa ghairiha jeung lian hayawan eta makhlukun nu didamel li ajlin tifaihi karena arah-arah kamanfaatanna itu insan itu karena arah-arah ngalap manfaatna itu insan bihi ka itu ghairuhu matak mending dijieun keur kamanfaatan insan sok dipake ngawuluku dagingna sok dipencit di dahar ngeunah sanggeus ngadahar daging mending jadi jag-jag eta manfaat pikeun manusia. Wa amma maknan jeung anapun maknana ali anallahu taala maka cenah Gusti Allah taala eta khalaqa ngadamel Allah ka itu insan bi asani takwimin dina pangadeg-adeg dina pangalus-alusna dedeg pangadeg. Maknana kumaha? Aya nu leuwih alus daripada manusia moal. Sok moal aya ahsani takwim logatna asani takwim teh lamun dina dohiriana pang pantasna di antara makhluk manusia. Cek maneh aing boga doma kasep akurkeun jeung jelema kasep.
Moal ngalewihan jelema kasepna. Domba sanajan kasep. Walah domba ya kasep misalkan. Akurkeun jeung Ki Jaya di kasep mana insya. Mun awewe titah milih mending kana domba mending Ki Jaya. Asa ditakwim. Pang alus-alusna deg pangadeg jelema. Oh. Entak dina Al-Qur'an wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani Cek Allah aing yen jelema pang alus-alusna deug pangadeg. Rohanina ge pang alusna jelema mah leuwih datip daripada malaikat lamun rek alus teh. Ngananya kalau mun goblok alebatan sato. Jelema tah. Jadi lamun aya ajengan anu ngomongkeun cenah awewe mah soleh kabeh ge sabab hatena lemes, gampang mamatahan nu lemes hate mah. Itu geuning aya awewe nu teu soleh teu dididik. Mata lamun maneh boga pamajikan, didik pamajikan teh bakal soleh batan malaikat ya. Tapi lamun teu dididik sia bakal ripuh batan ngingu anak iblis. Eta dah bener. Ari teu dididik mah ripuh batan. Henteu salah dina Al-Qur'an summa radadnahu asfalasa filin. Tuluy aing ngabalikeun nu asal ahsani takwim teh panghina-hinana panghandap-handapna nu hanap hina batan sato jelema di mana goblok teh. Mau matar modaran anak nantara bising sakumaha tapi geuning jelema aya nu maehan anak. Bener. Kulantaran hirup geus frustasi anak diracun. Tuluy geus kitu manehna bunuh diri. Ngarapae barengan jeung aing can leungit ti dunya marukan ari ka ditu teh dasar terang ngaji meureun. Buki ditu teh ka alam barjah marukan rek ngeunah mun. Aing teh ripuh-ripuh teuing mending maot we. Ceuk saha mending maot. Sakitu geus ya geus ripuh barjah mah komo ripuh batan kitu sia. Balas teh apal barjah. Tah kudu diajar ka kiai nanyakeun mun teu nyaho barjah teh kumaha. Tanyakeun. Waduh aing ngaripuh kitu ning di dunya cicing itu ulah ka barjah saripuh-ripuhna ge di dunya maripuh watan di barjah mah ripuh teu boga duit aing balas ripuh bunuh diri geus di barjah nu bunuh diri ngeunah mah datang-datang dikendir ku malaikat kunaon teu boga iman sia matak bunuh diri ge moal ngeunah moal dasar teu nyaho karena alam kudu wawuh ka alam teh alam barjah alam duriyah alam malakut alam jabarut rop-rop mustawan kudu apa atuh beja-beja cek ajengan atuh teu nyaho teu ngajaran di asup aing mah can ngajaran asup ka malakut ngan bejana cek ajengan malakut mah eueuh jirim eueuh duit malakut mah teu perlu duit dari malakut ulah eleh ku budak aya budak ngaji cenah ka dieu cek bapana eta kang cenah budak ari geus balik ka imah Pak di alam malakut mah cek ajengan tanyak nangsi ge teu aya cicisnya budak ngartieun eueuh duit di malakut teu guna boga duit ge ka malakut mah teu wa ja'alahu jeung ngajadikeun Allah ka itu insan mutadamminan kana anu nyimpen li asri jami'il maujudati kana pirang-pirang rahasia sakabehna pirang-pirang makhluk anu aya luwiha luhurna itu maujudat wa safaliha jeung handapna itu maujudat anu aya di malakut nu aya di bumi ge di dieu rahasiana aya di manusia latifiha lemesna itu itu maujudat wa kasifiha jeung kandelna itu maujudat lemesna kandelna badagna ipisna anu lemes naon rohani anu badagna naon jasmani ieu tah ya ka pasoro mangka jadi itu si insan teh bidzalika kusabab kitu mutadamminan li asrari jami'il maujudat ruhanian bangsa rohani jasmanian bangsa jasmani samawian bangsa luhur ardian bangsa handap bea kabeh dikuasai ku jelema ya miniatur makhluk Allah sakabehna jalema lamun hayang apal ka makhluk Allah sakabehna tempo jalema aya di jalema kabeh terus di Jakarta Taman Mini pun aya miniatur Indonesia
Bener, orang kelompok Indonesia sakabehna mah hese dileutikeun aya. Tah Indonesia teh kieu. Miniatur. Ya jelema ge disebutna alam sogir. Alam sogir teh jelema. Alam kabirna mana aras nepi ka paras. Alam kabir. Di jelema mah aya roh kacinan, roh kamalikatan, roh kemanusiaan aya di jelema. Jelma anu jiga anjing, jiga babi, jiga monyet, kabeh rasiahna aya atuh da. Aya anu rohaniah kamalikatan aya di manusia mah. Mulia batan malaikat. Wah hebatnya jelema. Miniatur manusia teh miniaturna alam kabeh. Yo kalau diucapkeun lahu ka itu insan naon alamul asghar, alam sogir, alam leutik. Dileutikeun wa yuqalu jeung diucapkeun naon anahu sanyana itu insan eta nuskhatun salinan minal awalimi tina pirang-pirang alam kabeh disalin ku manusia papihi mangka eta ditu insan min sifatil malaikati tina pirang-pirang sifat malaikat al aqlu ari akal wal ma'rifatu jeung ma'rifat wal ibadatu jeung ibadah aya di manusia sifat malaikat. Cok. Naon makrifat ibadah boga akal eta rohani kamalikatan. Matuk je ulama tak lamun jalma jadi ahli ibadah, jadi ahli ibadah bari makrifat ka Allah. Eta teh sifat kamalikatan nu aya di manusia. Wa min sifati syayatina jeung tina pirang-pirang sifatan setan. Itu al igwa'u ari nyasarkeun wa tamarudu jeung kumede wa tugyanu jeung lacut bangkar warah tugyan aya jelema nu bangkar warah tita salat teu daek salat tita ngaji teu daek ngaji sombong hirupna ka Allah kawena nyasarkeun jelema eta sifatan setan di jelema tah kitu. Wa min sifatil hayawani jeung tina sifat hayawan annahu sanyana itu si insan eta wa annahu sanyana itu insan fi halatil ghadbi dina keur amek yakunu eta kabuktian itu si insan eta asadan mau bener jelema lamun keur amek wah sieun nempo beungeutna ge beureum lil beusi atah meuleum mau gitu-gitu mah sifatan mau lamun yang nempo jelema di jelema sifatan mau tempoh keur amek tah ieu sifat mau na dohir ayeuna amek tah gitu wa fi halati golabati syahwat jeung dina nalika tingkah ngalindihna syahwat yakunu kabuktian itu insan eta khinziron babi tingali lamun keur syahwatna muncak itu nalika teu bisa ngurus syahwat ngatur teu bisa ngaraksa syahwat babi we geus mana tukang zina babi itu roh babi aya di jalma eta tukang zina eta ruh kababian eta matak ditakbir ku ahli takbir impian mah lamun sia cenah di imah aya babi tah kade di imah aya jalma anu tukang zina ta anu anjeun teu nyaho lamun ngimpi di imah aya anjing sia awas aya bangsat jalma anu aya di imah tukang babangsat itu kumplit jelema mah nya sifat babi aya sifat maung aya layu bali teu merduli itu si insan ayeuna yalko kamana manehna tiba enak yalko kamana nibakeunana itu insan nafsahu kana dirina itu insan teu apal pamajikan batur teu nalika keur kalindih ku syahwat nafsu mah seperti babi wa fi halatil hirsi nalika kadedemes ala dunya kana dunya wasarohi tegasna banget hayang eta yakunu kabuktian itu insan eta kalban anjing matak jalma hubud dunya
walah kuas anjing edan. Sasabat ka ditu ka dieu suruntul ka ditu suruntul ka dieu balas sayang beunghar nalika hubud dunya geus lakuna kuas anjing edan. Kalban anjing si mana ngimpi pas aing ngimpi keur sare nah aing teh anjing bawa hubud dunya kan hubud dunya teh sifat anjing. Hubud dunya wa fi halatil ikhtiyari jeung dina nalikana ngakal-ngakal wal khidai jeung tipu daya eta yakunu kabuktian insan eta dakban macan. Tipu dayana kuas macan. Lamun amak kuas maung asad. Ieu mah kuas hebat tipu dayana kaleuneup cicing teu nyaho dirontok geus deukeut. Tipu daya. Aya anu sok tukang nipu jelema. Eta dakban, eta sifat macan. Wa min sifatin nabati jeung tina sifatna jajadian wal asjari jeung tatangkalan eta anahu sanyana itu insan yakunu kabuktian itu insan bi mabdaihi dina mimitina itu insan eta gosnan dahan torian anu nyodor muta'rian anu ngarangkadak wa fi akhirih jeung dina akhirna itu insan yabisan garing itu aswada hideung mimitina tingali aya sifatan tatangkalan di jelema aya sifatan pepelakan aya tuh kumaha sifatan pepelakan keur ngora awakna alus luis geus aki-aki peot hideung. Bener ta eta tatangkalan ge lamun barang jadi mah aduh tangkal cawu meni alus atau tangkal albiso pas dicokot we diruksak mata holangna ngarang-rangan beki hideung buruk we bener. Nah, jelema ge kitu. Mimiti jadina keur budak ngora mah aduh pantes nempo leungeunna ge resep. Hah geus aki-aki. Nempo boro-boro leungeunna beungeutna ge geus teu pikaresep. Eta sifatan tatangkalan di jelema aya komplit jelema. Wa min sifati samai jeung tina sifatan langit anahu sanyana insan eta mahalul asrori tempat pirang-pirang rahasia wal anwari jeung pirang-pirang nur itu wa majma'ul malaikati jeung tempat kumpulna para malaikat. Waduh jalma lamun sifatan langit kumaha sifatan langit eta jadi rahasia Allah nur Allah tempat kumpulna malaikat dia ta jalma. Jadi hatena caang ku nur Allah tuluy mere naon mere cacaang ka jalma-jalma anu parwek eta sifatan langit. Langit aya bulan anu penting poek teh datang bulan jadi caang tah seperti sifatan para ulama anu nepi ka tingkat guru mursyid. Jadi cacaang pencerahan di dunia boro-boro 10 ulama mah aya hiji we wah genjleung jadi aralus jelema teh tiap padahap oge. Eta sifatan langit. Tanah tandus hujan tuh eta sifatan langit. Dunia poek panon poek datang di langit panon poek caang jadi pencerahan. Mantak jalma datang ti mana-mana nu teu nyaho salat jadi nyaho salat nu mung salat jadi daek salat eta sifatan ulama sifatan guru mursyid. Pamin sifatil ardi jeung tina sifatan bumi annahu sanana itu insan eta mahalun tempat dinabatil akhlaki pikeun jadina akhlak watobai jeung pirang-pirang watobai jeung tabiat. Aya sifatan ardu pan ayana lamun dipelak dina taneuh sok jadi mana di manusia aya akhlak jeung tabiat. Itu aya akhlak anu alus aya akhlak nu goreng nu alus akhlak eta sifatan surga nu goreng eta sifatan neraka. Matak jalma anu alus akhlakna jalma deukeut teh betah deukeut ka eta jalma teh nu asal susah jadi bunga kuas di surga. Tapi lamun goreng akhlakna jalma nu deukeut nyeri hatena panas kuas sifatan neraka. Ya sifatan neraka jeung surga di jalma. Wa minhu eta tina sawarehna nabat teh al-layyinu ari leuleus walah
wal khisnu jeung kasar. Aya nu leuleus aya nu kasar pan. Di mana? Di insan itu aya nu lembut aya nu kasar. Eta sifatna. Tak beda-beda jelema teh aya nu ngobrolna lembut, aya nu ngobrolna teh poksang ieu mah beda-beda. Wa min sifatil arsy jeung tina sifatan aras anna qalbahu sanyana hatina itu insan eta mahalut tajalli tempat tajalli wallauhi jeung tempat lauh itu tempat tajalli jeung lauh atawa kieu atuh jang mahalut tajalli tempat tajalli wallauhi jeung tina sifatan lauhil mahfud tadi sifatan aras imat sifatan lauhil mahfud annahu sanyana itu insan eta khizanatul ulumi itu gudangna pirang-pirang ilmu di mana di jelema ilmu teh pan eta sifatan lauhil mahfud eta wal qalami jeung tina sifatan qalam annahu sanyana insan eta dhabitun anu malenggeran lahakan itu ulum ari qalam teh naon ilmu tafsil qalam teh pincikanana itu qalam pincikan ilmu kumpulna ilmu lauhil mahfud lain qalam kuas pena dipake nulis di lauhil mahfud kuas papan lauhil mahfud teh kuas bor gitu lain gitu kan tempat catatan Allah sakabehna di alam hadis lauhil mahfud qalam ilmu tafsil qalam teh ilmu wincikan pan di lauhil mahfud sakemleungna di dinya kada wincik deui hiji-hijina wal jannati tina sifatan surga annahu sanyana insan eta hasunat di mana-mana alus dan akhlaquhu akhlakna itu insan tanah ama mangka enak-enakan bihi kusab itu insan saha jali suhu babaturanana itu insan namun jalma akhlakna mulia berehan ngobrolna alus betah jalma nu deukeut eta sifatan surga matak maneh boga pamajikan alus bahasana alus akhlakna surga matak Rasul baiti jannati rumahku adalah surgaku cek Rasul wanari jeung sifatan neraka anausnya insan ida qabihat di mana-mana goreng non akhlaquhu alakna insan ihtaroko ngaduruk kaduruk bihi ku sabab itu insan sajali suhu babaturanana itu si insan lamun jalma akhlakna goreng sakur nu ngadeuketan waduh sia kapatil awas otak mungeun jalma dareukeut kana goreng akhlakna mah sifatan neraka eta wa inna maja'laka pastina ngajadikeun Allah ka anjeun kadzalika seperti geus ditutur liyu alimaka karena mere nyaho Allah ka anjeun jalalata qadrika kana kaagunganana darajat anjeun baina makhluqatihi antara makhluk-makhlukna Allah taala wa annaha kullaha musakhkharatun ilaika wallahu